Sampurasun barudak, patepang deui sareng Teh Ila di acara Caki, Carita Kitab Suci. Dinten ieu Teh Ila bade ka pesta. Kumaha? Acuk Teh Ila sae teu? Tah, tapi sateu acan ka pesta, Teh Ila bade carita tina kitab suci anu caritana tentang Raja Belsasar. Aya nu terang Raja Belsasar? Wah, masih seueur anu teu terangnya. Teu sawios, Teh Ila caritakeun nya, kieu caritana. Kacaritakeun Raja Nebukadnezar teh maot. Tuluy digantikeun ku hiji raja anu namina Raja Belsasar. Raja ngayakeun pesta gede-gedean anu diondangna ge reana nepi ka ribuan jalmi. Maranehna teras nyieun loba dosa anu teu dipikaresep ku Gusti. Nyaeta ngarinum anggur, pamer harta, tuluy ngaluarkeun mangkok-mangkok tina emas jeung tina perak ti bait Allah, teras dipake ngaleueut anggur, bari maruji dewa-dewana anu tina emas, perak, besi, jeung sajabana. Maranehna teh suka seuri, kaayaan dina eta pesta menika cida ramena. Keur kitu, ujuk-ujuk aya leungeun jelema anu nulis dina tembok. Eta leungeun teh katingalieun pisan ku raja. Jep bae anu paresta teh jarempe. Malah raja mah nepi ka pias kawas mayit. Teang jelema anu bisa nerangkeun harti carita eta. Saha bae anu bisa, ku kami bakal diangkat perdana menteri, titah raja teh. Tuluy eta juru-juru nasehat teh maju. Tapi saurang ge teu aya nu bisa maca eta tulisan. Komo deui ngahartikeunana. Indungna raja inget ka Daniel anu kungsi ngajelaskeun harti impian Raja Nebukadnezar. Tuluy bae Daniel teh diteangan. Sok, upami maneh tiasa maca sareng ngahartikeun tulisan eta, ku kami bakal dijadikeun jelema beunghar. Kitu ceuk raja teh ka Daniel. Daniel ngawaler. Teu kedah raja, anu bade dijelaskeun ku abdi matak teu piraoseun. Kangjeng raja tos ngahina Gusti, sabab eta nu di bait Allah dianggo ngaleueut ngahormat dewa-dewa. Gusti nimbalan, sakedap deui ieu kerajaan teh bakal runtuh. Peuting harita keneh Raja Belsasar maot. Karajaan Babil tungtungna direbut ku raja bangsa Madah Persia. Tuluy rajana diganti ku bangsa maranehna nyaeta Raja Darius. Barudak, ti carita Raja Belsasar ieu urang diajar jadi jalmi anu bertanggung jawab. Sekali deui nya, jadi jalmi anu bertanggung jawab. Utamina upami urang nambut barang anu milik sanes. Upami urang nambut barang, urang kudu emut, menta izin heula nya. Tuluy urang kudu bisa dipercaya ngajaga barang anu ditambut, sarta urang kudu bisa bertanggung jawab. Leres pisan barudak. Tah sakitu carita dinten ieu. Urang patepang deui di carita salajengna nya, emutnya barudak jadi jalmi anu bertanggung jawab. Leres. Dadah, Gusti ngaberkahan.